Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Aki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget intina mah kasih mamang dina madar ieu dongeng. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Ki Ruminta. Kumaha salajengna? Satpet. Juminten metik daun kembang salambar tuluy dibaledogeun ka palebah punduk hiji prajurit. Siut war carem gedebru kosot ulaheg. Prajurit anu kabaledog ku daun kembang langsung ngagedebru eueuh nyawaan bari ngabijilkeun getih tina juru biwir jeung tatu. Pundukna katembus ku daun kembang anu sareatna mah leuleus pira daun. Tapi aneh, daun kembang teh anu dibaledogeun ku Juminten ka eta prajurit bat ngadadak heuras jeung seukeut. Meh satengahna tembus kana kulit beuheung eta prajurit. Jeleng kuliwed katayap gep. Neneh sarimana mimiti ngalakukeun tindakan. Beuheung prajurit dina waktu anu ngan geses saeutik harita dicerek ti tukang laju dipiteskeun. Kadenge surat tulang beuheung anu ngariak potong. Sat riak gedebru. Dua prajurit langsung ngagedebru eueuh nyawaan. Bari tina sela-sela juru biwirna ngaralaikeun getih seger keneh. Juminten ngiceupan mere isarah ka Neneh Sarimana. Neneh Sarimana ngawalon ku unggeuh. Tuluy Neneh Sarimana ngarapal ilmu aji sirah sangkan genep prajurit anu katempo ku dirina sina salari. Sapanyaja kereuleuh. Genep prajurit teh langsung hareuy laju pada ngagolepak golepak. Kabeh ngagolepak salare kerek nyegrek bangun anu tibra. Tombakna ngagaloler gigireunana geus teu inget di bumi alam bubuhan disirah. Disusul ku pating belesurna daun kembang anu dibaledogeun ku Juminten tarembus kana tarang sangkan nu salare teu hudang deui. Sarta barang jeung kitu 17 prajurit nempo eta kajadian. Kabeh kaget sarta rek pating gorowok ngan kaburu ditarajang ku Neneh Sarimana katut ku Juminten dina gerakan anu kacida cepetna. Curelat, kolebat, sat, gebro, kosot. 17 prajurit dina meh hitungan detik terus patinggal bru lepas nyawana. Dina kayaan sirahna balencar dihantem sapisan ku ajian balung wesi ti dua mojang anu tindakanana munggu garang tur bayangan. Urang leuwih 50 mangkluk deui anu kudu buru-buru dibereskeun ku urang teh. Sampai mesi cadar belum balik ke tempat pamandianana. Siap ce, urang muru waktu we ayeuna mah ce. Hayu urang luncat. Cek Juminten kita luncat ka Neneh Sarimana. Meh bareng duanana tuluy curelat jeleng laluncatan anu kabeneran aya tempat pikeun nyumput. Jeung pangna laluncatan nyumput teh sabab nempo rentang-rentang. Aya 4 prajurit laleumpang bari ngaromong aya naon di belah wetan aya sora anu brabri-bruk kana lemah kitu anu keur ngaromong teh. Salengkah 2 lengkah opatanana leumpang ngaliwat ka pelebah panyumputanana Neneh Sarimana katut Juminten. Aneh, 4 prajurit teh bet bangun neudeun curiga yen di eta tempat aya jalma anu nyumput. Kabeh pating ngarandag bari waspada masang panon. Ngan hanjakal
kapinteran eta pak prajurit ukur samet kitu henteu sadar mun harita tukang ngeunana aya dua jirim ngatayap ngadeukeutan laju ngagebrok-gebrok opat sirah prajurit belencar sapada harita sabab ku neneh jeung ku Juminten dipeupeuh ti tukang make ajian balung wasina. Kabeh prajurit anu ngajaga imahna si Cadar Beureum alias Rahayu tuluy ngorotan jedingan kari 40-an deui sabab anu liana mah geus karibugan pasolengkrah dina lemah kapanggih ku si Cadar Beureum anu karek jol datang ti pamandianana. Setan alas nasaha anu geus ngaburak-balik tempat aing tembongkeun sia jirim si lain kaluar sia cek si Cadar Beureum anu ngaran aslina mah Rahayu. Tuh nenek si Rahayu geus datang hayu urang sanghareupan urang raponan kuduaan hayu ce hiat curelat jeleng jelegedeg meh bareng neneh Sarimana jeung Juminten paluncatan tuluy pancuh hareupeun si Cadar Beureum anu beuki ngemuka kaget. Aranjeun geuningan naon maksudna ieu teh bak ngaganggu tempat kuring prajurit loba anu perlaya kemang-kemang dua kembang-kembang duaan kembang-kembang daun usia duaannya marabok ku cubung sugan si lain duaan kuring duaan datang ka dieu lain mabok ku cubung lain ukur niat na tambuh waktu tepugu tapi kuring datang ka dieu duaan ngahaja kitahan nini guru pikeun modaran ilaing Rahayu bisi teu percaya tanya tah si neneh geura nya bener pisan Rahayu alias Cadar Beureum kuring datang ka dieu duaan ngahaja diparentah ku nini guru nya naon kasalahan kuring teh nah nini guru bet ngalakukeun rek ngakalakeun dinyelakakeun kuring sabab marga lantaran nama andika geus eueuh gunana dijadikeun murid ku nini guru dieu beuki dieu teh andika teu bisa diandalkeun loba elehan tarung ngalawan musuh nya ku kituna tibatan andika hirup teu guna mendingan paeh sakalian kitunya maraneh ayeuna keur kapake segala mangga segala heueuh tapi kasangeunana arek modaran dewe keheulaanan kuring oge boga keneh kakuatan pikeun ngalawanan sia duaan mah deuleu ku aing sia duaan urang kirim ka neraka jahanam sia bungan sageus ngacak-ngacak tempat aing andika palingna oge anu bakal dikirim ka neraka mah deuleu geura tatan-tatan sia Rahayu geura papatkeun jampe moda setan alas prajurit cangkalak eta dua makhluk sok cangkalak dah dua makhluk ulang ajar teh usur ka sumur panumbal bugangna ganjang cek si Cadar Beureum marentah ka 50 prajurit deui anu nyesa tur teu kaleket eta 40 prajurit terus jungjeleng ka pakarangan imah ngurung dua tangtungan anu patonggong-tonggong panonna cingceng ningkatkeun kawaspadanana sabab sadar maranehna dikepung kulobaan sasaran harita duanana tuluy maluseurkeun kakuatan kana sapasang leungeunna dilapis ku ajian balung wesi si nenek Sarimana jeung si Juminten diberi ajian balung wesi ku nini Jalumpit pantesan we gede hate daek maehan ka diri aing memang licik si Jalumpit teh cek si Cadar Beureum jadi ngupat dina jero hatena serang barudak serang si Cadar Beureum alias Rahayu tuluy mere komando ke anak buahna atuh diparentah kitu mah meh bareng 40 prajurit jelung-jeleng laluncatan marajang ka neneh Sarimana jeung ka Juminten muka ditarajang kulobaan kitu mah tang tuwe teu gampang pikeun ngayaunanana
Sasatna dua ngalawanan 40 jelema. Si Cadar Beureum oge boga kayakinan Neneh Sarimana jeung Nyuminten biheung teuing mampu ngungkulan 40 lawan sakaligus mah. Jeung memang bener geus liwat tina 4 jurus. Neneh Sarimana jeung Nyuminten can keneh bisa males narajang komo ngarubuhkeun lawan mah. Jeleng corelat gorentel cerem 7 tombak harita curug cerem kana taneuh. Lantaran anu jadi sasaran memang pintar dina nyingkahan. Ngan bareng rek malas narajang ka sabaraha lawan anu sakirana deukeut kaburu we katutupan ku balad-baladna anu narajang silih eusi kalemahan masing-masing. Tapi senajan ti kitu aya salah sahijina tombak musuh anu potong diadu jeung pigeulang leungeun Juminten. Jeleng curalit cek. Juminten jeung Neneh Sarimana karek aya kasempatan pikeun lolos tina kepungan. Lumayan tanaga jeung napasna rada kabetak. Ajian balung besi teu bisa digunakeun ceuk. Musuhna loba teuing. Tenang Neneh, tenang. Tong leutik hate. Urang gunakeun itek besi sasiku jarum racun. Maranehna tangtu bakal kawalahan Neneh. Oh nya, mangga tuh ceuk. Serat. Juminten jeung Neneh Sarimana gancang nyabut itek wesi sasiku jarum racun tina balik bajuna. Sanjata khusus anu arang langka digunakeun ari lain kapaksa-paksa teuing mah. Ciat! Iya! Neneh Sarimana jeung Juminten laju pating garajeleng deui lalu mencatan miheulaan narajang kanu jadi musuhna. Hiuk tang. Benetrok. Aduh, wadidaw. Tetela sanggeus ngagunakeun itek wesi sasiku jarum racun mah. Harita teu kurang ti lawan-lawanna anu kawalahan pating galebro larubuh pisan. Tombakna loba nu parotong jadi babaraha bagian diadu jeung itek wesi sasiku jarum racun. Leungeun samat siku mun parang diadu pasti bakal ngaplek sartaya jarum racun pating belesat keluar tina eta itek wesi. Mun eta itek wesi digerakeun tangtu aya nu bijil keluar senjata rahasia mangrupa jarum anu ngandung racun ganas. Lawan mana bae anu katembus ku eta jarum racun awakna bakal ngadadak leuleus laju namahan pati. Kabeh prajurit nyata teu karuateun nadah amukan Neneh Sarimana jeung Juminten anu ngababi buta. Sadar kana kayaan Juminten jeung Neneh Sarimana memang teu bisa diantepkeun kitu bae tindakanana. Ku kituna si Cadar Beureum oge teu bisa lila cicing nempokeun prajuritna sarta palastra kabeh kudu jadi musuh. Gancang harita ngagorowok nitah mundur ka prajurit anungan kariwelasan deui jumlahna. Kabeh mundur kabeh. Tah nu becus pisan diandalkeun sia mundur. Oh, iya sat jeleng corelat jeleng. Si Cadar Beureum nyarita kituna bari luncat di barung ku ngagedir nafsu. Tuluy pancun nangtung di antara anu cikeneh ragot taruh kapaksa areureun. Sorot panon seukeut netep antep ka Neneh Sarimana katut Juminten bari pok cumarita. Keterlaluan pisan sia duaan setan. Ilmu sia memang beda jeung aing. Tapi sia montong sangeunana ngalakukeun tindakan di tempat aing sate kunyu. Lancang tina menang. Ilaing wani nyebut kitu ka dewek duaan rahayu. Nafsu jeung kayang mah gede ari kemampuan eueuh. Teu guna pisan sia hirup teh Cadar Beureum. Urang rojok keunggerongna ceuk tuman. Bugangna urang gebruskeun kana jero sumur panumbal. Anu biasana tempat dipake tumbal jelema sejen. Ayeuna mah bagian manehna anu ngarasa kumaha kasiksana dipacok orai garalak. Kukutana sorangan. Ieu ceuk urang raponan ceuk. Caritaan Juminten jeung Neneh Sarimana mungguh peureus kacida kadengena ku Rahayu alias Cadar Beureum nambahan muncakna amarah
seret serepet kurilap. Si Cadar Beureum tuluy mesat bedog laju ngawangun pasangan. Suku katuhu disologodorkeun ka hareup, leungeun kenca disajajarkeun rejeng bedogna anu geus sayaga keur nigas beung musuh. Teu tatape sini deui, lapiat modar sia Juminten nenek sarimana. Ciat. Si Cadar Beureum ngagerot tarik bari loncat. Bedogna tembong kokolebatan seseukeutna ngudag jirim lawan anu pating jorelat nyingkahan serangan jeung nakis. Iuk suuk kurilap badan terang. Kadengi suara bedog diadu jeung dua besi kalayan dibarengan ku tanaga lapisan. Pangkieum, talik deug, cari jeug. Si Cadar Beureum tembong ngabangkieun ka tukang bari ngajarik jeug mundur. Kadorong ku tanaga lawan, leungeun anu nyekal bedog ngageter karasa komper jeung sing sireumeuh. Nenek sarimana jeung Juminten nyelang silih teuteup laju corelat jeung korebat sewuku kieu. Kiwari pandarajang Juminten jeung nenek sarimana anu jadi ancaman pikeun si Cadar Beureum. Hiji lawan dua atuh bari saeutik kedena nyarangking ilmu anu sasumber. Ngajarikeun masing-masing oge geus bisa maca kamana arahna panarjang lawan loyogna. Curalit jeleng plos, sewuk plos, kurilap jeleng plos. Bari masing-masing pakarang anu dipake nyerang ngaraplos ka tempat kosong, sat jeleng clek. Masing-masing terus pancu di tempat anu kosong sarta dina kuda-kuda anu tetep kukuh pancu. Juminten tembong nyerengeh seuri bari nyarita. Memang pangarti ilaing teh lumayan rahayu, tapi nasib ilaing teh na astina poe ieu mah deuleu. Jeung ingatkeun ku sia rahayu, di waktu ieu, di menit ieu, di detik ieu, sia geus taya deui tali duduluran saguru jeung dewek duaan deuleu. Malah tong broning kikitu. Sia geus teu diaku deui murid ku nini guru. Sia geus tinggal mayit. Sia geus tinggal mayit anu kudu gancang dikuburkeun deuleu. Setan sia. Dosa jeung kasalahan aing teh naon atuh? Nah jadi ngamusuhan kitu jeung rek kapidasa sagarupa kai. Halah. Montong nganaha bari jiga rek lewe deuleu Cadar Beureum. Kudu nyawa alesanana sagarupa. Yo, bisi ilaing hayang apal pangna sia rek dipodaran teh. Sabab sia geus teu bisa diandalkeun deui. Ilmu cacing cau anu kudu dipupus bisi jadi hama tibatan nguntungkeun mah ngadon nyusahkeun ceuk nini guru oge sia mah deuleu Cadar Beureum. Memang aing kurang kapake kumaha sia teh Juminten. Hah? Aing ge sarua sok migawe naon anu sok diparentahkeun ku manehanana ka aing. Jadi aing anu diarah pati ya teh geuning. Ah, diparentahkeun oge gagal wae sia mah tara becus migawe. Bodoh sia marayu. Setan alas. Si Cadar Beureum nepi ka ngahegak napasna nahan amarah anu ngagolak jereueun dadana. Stroke. Si Cadar Beureum ngawangun deui jurus ulin bedogna. Suku katuhun nyilep ka handak, tuurna antal kana taneuh. Bedog mulang luhureun sirah, dicekal kedua leungeun tungtung pada tungtung. Tetepan antap ka hareup. Si Cadar Beureum ngawangun jurus ulin bedog babat jagat. Eta oge sarua jurus latihan ti nini Jalumpit. Juminten jeung nenek sarimana tembong pating serenge seuri. Marenha oge nurutan ngawangun jurus babat jagat pikeun ngayunan musuh. Modar sia setan. Hop, hiat, corelat, jeleng kolebat, kurilap. Si Cadar Beureum jerimna geus ngajorelat deui miheulana rajang kanu jadi lawan. Seseukeut bedog gugurilapan katojo ku panon poe anu beukin naik nyangan alam dunya. Sewuk wuku kieu kurilap jeleng plos sewuk plos jebrot. Aduh. Dina hiji kasempetan mangsa panarajang si Cadar Beureum bedogna nyamos ngahakan tempat kosong. Harita sakali sewang si Cadar Beureum jeung nenek sarimana
bisa ngasupkeun tajongan kana iga burung masing-masing. Bangkieun dalik deug cari jeug duanana pating dalik deug bari muringis tahan kanyeri tina sela-sela juru biwir katempo ngalai getih segar. Barang jeung kitu can oge si cadar beureum bener-bener bisa pancu dina tangtunganana. Juminten geus ngajorelat nyusul tepus. Neneh sarimanah oge ngarasa dirina aya kekuatan anyar. Dumeh aya nu ngabantu ku kituna. Neneh sarimanah gancang loncat tuluy ngarangseg lawan ku panarajangna. Daek teu daek si cadar beureum kudu nguras tanaga jeung pangartina sarta kaseuketan panenjona. Juralit si cadar beureum kapaksa harita jujuralitan nyingkahan serangan musuh disamber ku dua jirim. Hiu kurilap pelesat. Si cadar beureum beuki we harita teh kawalahan nalika sadar ragana kaancam ku siutna jarum racun anu pating belesat herang gigireun badana. Hiu kurilap belentrang dari deug hiu cekuk deus. Juminten ngagero kaget sabab hulu angeunna katajong ku suku musuh. Satu tas dua pakarang bantrok si cadar beureum ngabangkieung deui bari ngadalik deui. Lebah dieu bisa ka Bandungan anu tarung boga kalewihan masing-masing. Si cadar beureum boga kacepetan gerak ngan hanjakal eleh tanaga kudu jadi lawan loba mundur. Hega katempo tiluanana pating haregak ngatur napasna. Tapi nalika keur kitu waktos nah kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.